wabarakatuh. Sampurasun, rampes, moga rahayu sagung dumadi, salam Pancasila, salam Nusantara. Nah, bag-bagan video ieu saya urang nyarios, urang nyarita anu rada bebas, nyantai heula. Pokok-pokok ibarat modul pendidikan mah atas kukulah diceritakeun ti heula. Ayeuna urang nyorang zaman kiwari ngadoakeun we mudah-mudahan barea di Palestina asal di mana wae anu ngalaman tragedi kemanusiaan sing enggal diangkat dijahit musibahna kumaha we carana ka Gusti Allah supados aman deui sampai tiasa urang mancat ka rencana karuhun nyaeta zaman negara jaya abadi tak aya perang secara senjata atau secara fisik. Nyatana perang anggeus di meja perundingan. Sudah geberag meja kena ketok palu satuju kana jalan pemecahan. Ngan samamehna kieu. Leupeuna mah digebregkeun perang-perang fisik. Bencana alam sareng sajabina atuh angger anu diaji anu diuji ti pada manusia nyaeta gerak kemanusiaan, gerak ikhtiar anu tiasa nyumbang ya alhamdulillah nyumbang kunaon wae ge nya minimal urang tiasa ngadoakeun. Ieu mah lain intina mah lain perang agama lain perang nanaon ieu mah. Intina mah perang akhir zaman ieu perang dagang anu pokok sareng perang ngadegeun kajayaan keabadian antara nu bener jeung nu salah. Kaum hitam sareng kaum putih kitu panginten da kula mah teu paham moal loba catur. Mung ngimbangan kana lakon ieu tingali we kukula loba kejadian anu mirip-mirip anu janten totonden. Kedeung-kedeung na acara ieu mukana ku pantun. Kedeung-kedeung na acara ieu nutupna ku pantun. Na acara nu resmi di pemerintahan mukana ku pantun sarua. Acara di kemasyarakatan mukana ku pantun malah kula sampai naros ka rencengan. Emang kudu kieu wae. Heuh ayeuna keur zaman kieu ayeuna mah. Keur zaman pantun cek baturan teh. Jadi tembalan cakep cenah. Kudu cakep aun alus teh. Emang katingalina acara jadi leuwih nyantai teh serius teuing. Kawan muka ku cara pantun. Aya kata-kata ibarat warangka, aya kata-kata ibarat eusina tah ieu. Ieu teh solo katotonden urang kudu inget ka zaman pantun. Tos salami ieu mah teu kudu guar-guar lah da geus dibuka. Di mana wae masalah zaman pantun nu aya di negara Sunda ieu. Pembukaan teh yang Prabu Siliwangi terakhir Eyang Surya Kencana. Tabe pun ampun para leuweung geus apal meureun nya. Zaman pantun ieu naon eusina kayak kadituna. Ieu teh anu disebut perang dunia katilu atawa sanes kira-kirana. Ari nu disebut perang dunia katilu ceuk karuhun kula ceuk kolot kula lain ceuk kula ieu mah. Solokana oray huluna aya di kota-kota gede, buntutna aya di kampung-kampung. Mun dibacakeun ieu perang hulu jeung perang buntut. Nu kasar perang buntut nyaeta buntut SDSB, buntut nalo, buntut judi segala rupa huluna aya di server-server di kota-kota. Perang hulu berarti perang server. Ieu paling gampang ngalah duit ku cara cicing. Buntutna aya di Indonesia, aya di mana-mana, huluna aya di Singapura, huluna aya di Australia disebut judi teh amreunan. Unggal poe, unggal peuting asup duit ka luar negeri lewat HP, lewat judi ieu. Teu kudu usaha cicing we da maraen judi arah sabelobana ka server. Nu untung pasti bandar. Ieu di antarana perang dunia katilu. Nyatana perang server atawa perang dagang atau perang duit. Kumaha we carana anu kira-kira ngasilkeun duit, bakal jadi duit diperangkeun gede-gedean. Kadang-kadang perang fisik, perang senjata, perang nuklir ieu ukur jadi kedok. Da kadituna mah hayang nguasaan.
yang bawa kawasa ke tanah atau ke barang-barang ke aset anu bisa dijadikan duit. Nilai duit nah bos barang tambang emas segala rupana apalnya loba lah tak apa ku lama zaman kiwari udah tanah Afrika eta usina aset doang barang-barang nu araneh nu harese itu diantaranya perang dunia katilu lobana perang-perang itu teh ukur ngabuka jalan supaya jadi bandar di masalah iya negara itu penting bisa dikuasai keuangan anak itulah zaman perang dunia katilu duka perang dunia ayeuna ieu cenah perang dunia duka tah da beda ieu mah jigana lain perang dunia katilu ieu mah jigana perang dunia kaopat ieu mah da make fisik bener ya aspek dagang kaditu mah anu leuwih jero kurang teu apal naon ciri-cirina eta panas jeung loba gunung Merapi meletus nah ieu seuneu ieu lambang seuneu berarti lambang naon tah itulah kisi-kisi doang we da kulan yang anu aman mal nyarita anu ngabahayakeun ieu perang nu beda ieu mah perangna ngadegeun zaman kalima ngadegeun zaman negara Jaya Abadi kieu emang selain masalah dagang ya aspek-aspek anu leuwih ti masalah eta aspek kamanusiaanna itu ieu da omongan teh da duka bener duka henteu ngan lobana kaulah sumberna ti parakaruhun gitu jadi bingung kalau mentara bati ngabahas di antep geus cara ilmu lembur we nu aya mah ngan kumaha ge jigana mah diusahakeun supaya Indonesia mah tong ripuh-ripuh teuing kumaha ge anggar ari kekayaan bencana alam jigana mah awal akhir ge pasti anu kakeunaan mun perang kitu mah jigana paling di sisi di laut-laut mah sampai ka tengah pulau Jawa itu teh pun paralun kami kula teu nyarios ieu lain kudu naon nyaeta perangkat-perangkat kaula komputer-komputer barang-barang anu nyimpen data kaula loba nu rusak jadi aya masalah jadi kaula mulai ti awal deui segitunya salam hormat ka sadayana la haula wala quwata illa billadzim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cag heula.